rahmat, dua buduk dua rahmat, tilu buduk tilu rahmat. Jadi semakin loba buduk semakin loba lagaro. Salawe 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa. Mi aeh ka Banjaran ngusep belut ka Ciguha, paeh ge teu panasaran seueuh gelut jeung mitoha. Ilmos balik mako waghfir lana ya wasi'al. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan nama besar Kanjeng Rasul Muhammad, balik maqasidana, sampaikanlah tujuanku ya Allah, waghfir lana mamado, dan ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Lalu setelah Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan membawa nama besar Muhammad, maka Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi dan Rasul, sekelas manusia pertama di muka bumi ini bertobat kepada Allah membawa nama besar Kanjeng Rasul Muhammad, atuh komo deui bapak-bapak urang dok Senen, komo deui ibu-ibu na urang dok Senen. Tatkala ibu dan bapak melantunkan doa kepada Allah, maka jangan lupa bawalah nama besar Kanjeng Rasul Muhammad. Ibu sareng bapak di pasihan murang kali, di belek budak laweun bengal, di pasantrenkeun tah ka Cirebon, tilu poe balik jeung lomari-lomarina aya nu kitu aya. Maka ibu ngadua ka Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan nama besar Kanjeng Rasul Muhammad solehkeun putra abdi. Bade kitu bade. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, boga minantu unggal poe teh maseaan kami toha aya nu kitu aya. Maka ibu sareng bapak ngadua ka Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan nama besar Kanjeng Rasul Muhammad solehkeun minantu abdi. Ibu-ibu boga salaki unggal poe pagawean dengan nguseup aya nu kitu. Maka ibu ngadua ka Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan nama besar Kanjeng Rasul Muhammad solehkeun suami abdi. Atuh bapak-bapak boga pamajikan dari ka majelis taklim panggetona sedekah panggetona ngan eta pagawean teh unjak nganjuk, sendal nganjuk, termos bantuan atuh cai tulis teh termos, hardeng, HP, oh imah teh ledu gue kudu nagih. Eureun nganjuk duitna siteu nginjem ka Bang Emot. Aya nu kitu aya. Maka bapak ngadua ke Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan nama besar Kanjeng Rasul Muhammad solehkeun istri abdi. Bade kitu bade. Maka pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar semua problema ibu dan bapak pada malam hari ini diangkat oleh Allah Subhanahu. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karam. Apa nawangan suka maju kamajak ka cukang baok, paingan hirup teu maju loba hutang kabang. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir mamado ya wasi'an. Galunggung gunung galunggung katasik jalan ka Garut, kaduhung abdi kaduhung boga salaki teh burut. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir mamado ya wasi'an. Salawe 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir mamado ya wasi'an. Karami aeh ka Banjaran ngusep belut ka Ciguha, paeh ge teu panasaran seueuh gelut jeung mitoha. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir mamado ya wasi'an.
Karomi kaditu kapaliwetan kadia kapanggilingan minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya bebel balik sidana wabil mama dayawan karomi kaleles kakadungora buah batu daya kolot hari HS dinu ngora lebahnya tuh dinu jarok bebel balik sidana wabil mama doyawan kini dina jublag baju berem dipoeken nini rada geblag rek di belum tuh daekon enggak sedeng lah aing teu ngarti urang Blok Senen mah yang mau balik ngaco sia ditarurutan bae kudu nama ulis setempat lamun aya mau balik ngaco eureunkeun sering ditarurutan aing udah ajak ngagaleong daek we urang Blok Senen. Yang penting pada malam hari ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan tidak lupa membawa nama besar Kanjeng Rasul Muhammad SAW agar supaya kita nanti mendapatkan syafatul udma daripada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Lalu siapa lagi wahai Ustaz orang yang nanti akan mendapatkan syafatul udma daripada Kanjeng Rasul? Tiada lain dan tiada bukan adalah orang yang menggenggam mukjizat Kanjeng Rasul yang paling besar, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an tersebut dijadikan pedoman di dalam kehidupan ibu dan bapak sekalian. Betul apa betul? Leres ente ibu-ibu sok ngawas Quran, bapak-bapak sok ngawas Quran. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Tatkala ibu dan bapak punya maksud dan tujuan kepada Allah, silahkan baca Al-Quran. Tatkala ibu dan bapak punya penyakit, baik penyakit dohir ataupun penyakit batin, silahkan bacalah Al-Quran. Dan kerjaman sim abdi letik segeri kieu da aing nyeri beuteung baheula. Di jampean ku indung bari di baluran ku minyak tanah na cempor teh geuning baheula. Jampena baheula lain Al-Quran tapi kieu takakak teuweuweuh injuk talina dihakan dibeuweung hitut aya kan ya buat dia heula eta tetapi setelah Al-Quran lahir ke muka bumi ini dibawa oleh para ustadz dan para alim ulama eta jampe nyeri beuteung diganti ku Al-Qur'an. A'udzu bi'izzatihi wa qudratihi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Betul? Bahkan kerjaman sim kuring leutik mun ek asup ke tempat anu suni nu angker dolo bajurigan baheula jampe lain Al-Qur'an tapi kieu borolok mata haur bentak di tempat di awas incu buyut tebak ketut jang kawalin teu kawaleng wa kunta wa kunti wa curag wa curig wa nak wali wauh mata wali ge aing wauh kitu baheula. Setelah Al-Quran lahir digantilah ku ayat Qur'an. Betul apa betul? Bahkan baheula kuring keur pamuda jomblo aing baheula tah kawin baheula umur 33 tahun baulis. Teu payu aing kawewe baheula tah. Aing minta jang jabokan ka nini baheula hayang payu kawewe jampena kieu. Asian si pucuk curug bentak lentuk datang isuk lang koyang datang tiberang sang sari geras seri sang komar gera datang. Deleueuh aing deleueuh nyeueuh malik kadengeun malik mata kabancana asihan juru makan. Baheula kitu. Ayeuna mata ganti ku surat Yusuf tina Al-Qur'an. Kebudak ngora urang Blok Senen lamun bae anu can payu bacakeun surat Yusuf puasaan saminggu syaratna ulah ngadahar tai hayam. Kumaha cenah kiai lamun teu matih keneh wae balik deui ka kuring di sim abdi aya jampena anu matih ngan wiridanana syaratna bari nempok kaca eunteng. Wiridanana kieu minyak aing minyak watu ditindihan ku bakiak lain aing teu payu beungeut aing kawas dayawa. Eta sia tah tulis budak urang tulis. Maka kadek bacalah Al-Qur'an. Ibu sok maca Quran sok. Itu nu tukang tuh nyempot wae tah sok baca Quran darah. Ieu nu belah dia osok baca Quran. Maka bapak-bapana osok deui maca Quran osok.
Wios kusim abdi dites wios. Paulis ibu-ibu heula bapak-bapak heula Paulis. Saur Paulis ibu-ibu heula mun teu nurutkeun ka Paulis aing kardus dikorteng teh. Makana khusus ka ibu-ibu kusim abdi dites lamun nya sok ngaji Quran kuring ngaji Quran ibu-ibu teruskeun siap konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mangga teraskeun. Saya tukar cengir. Berarti ibu-ibu jarang ngaos ku bapak-bapak na buktikeun ping-ping ku Paulis jeung ku Pak Kadus tong ngerakeun jenis kelamin. Ayo ngaji Quran bapak-bapak teruskeun siap kompak konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Alhamdulillah. Cek Paulis teh salamet, aing ge salamet. Berarti bapak-bapak mah sok ngaranaos Gun, sok sanaos surat Al-Ih. Oh disim abdi geus jarang ya umur sakieu apal surat Al-Ikhlas. Maka satu kali lagi kesempatan kuring ngaji Quran ibu-ibu teruskan satu kali lagi kesempatan siap konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Teruskan. Eta mah ayat kursi. Cemimin kakak ayat kursi. Eta mah ayat kursi. Isinglah tempat pengajian. Eta mah ayat kursi. Makanya dengekeun bapak-bapak sakali deui memang bapak-bapak harus menjadi contoh pikeun ibu-ibu. Pas dimiti asup ka dieu aing percaya keneh ka bapak-bapak daripada ka ibu-ibu. Siap bapak-bapak sakali deui konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mangga. Rabbi kawan. Allahu Rabbi ya Allah. Paulis, ibu-ibu orang Blok Senen matong dibawa ngaji Quran liur kan hulai. Berekna nukia teruskan ibu-ibu teruskan ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Maaf apa lagu itu? Halo, Gorobis ya dibawa nyanyi mah kuaingnya. Makanya mohon maaf bacalah Al-Quran, apalagi kalau Al-Quran dibacanya ditasingkan kiroatnya, betul? Seperti Pak Ustadz tadi anu kori meningenaheun suara namanya halimpu menipak pulingkah karena bulu punduk aing hayang kiih tadi. Ngeunahkeun hoyong ecek anu urang kali sapertos Pak Ustadz nu kori tadi hoyong pasantrenkeun sia teh tadi dia maloba kiai. Lain dia mah budak yang bisa ngaji Al-Quran mas santet embung nepi ka botak ge semolehkeun bisa. Sieun buduk cenah kiai sieun buduk. Cok saha sia mas santet buduk? Aing 18 tahun mas santet eueuh budugan. Teu percaya kok baiksa. Ngan ari tapakna mah loba. Aing mah ngabejaan we ka ibu-ibu bapak-bapak urang ieu. Lamun ibu jeung bapak boga budak mas santet heuh buduk, maka ibu sareng bapak hitung-hitungan jeung Allah. Eta buduk janten rahmat kanggo ibu sareng ramana. Hiji buduk hiji rahmat, dua buduk dua rahmat, tilu buduk tilu rahmat. Jadi semakin loba buduk, semakin loba gagaro. Rahmat daerah teu lah teu loba-loba teh. Jadi mudah-mudahan engke ibu sareng bapak asup ka surga gara-gara budak. Ka surga ku buduk cenah. Allah. Maka yang nanya deh ke ibu-ibu bapak-bapak hoyong tiasa ngaos Quran hoyong. Sakalian jeung ibu jeung bapana ini ke pasantren kelaresan aya Pak Kiai sok dialajar lagam Al-Quran. Era cenah kiai da kuring mah geus kolot. Untuk geus pasengsol tinggal dua munikeun mahrod geus teu karareuna gampang ngobrol jeung salaki emak tadi mah lagamkeun lagam Al-Quran bade kitu bade keur ngurus budak tah keur mawa ulin budak di tengah imah
budak ngoronang cek ngobrol jeung budak bari mau uling budak lagamkeun obrolan urang itung-itung diajar ngalagam Al-Qur'an betul apa betul budak ngoronang cek teh kieu balonku ada 5 rupa-rupa warnanya bade gitu bade wali weh siapa jeung naon kok nang aing jauh-jauh diturutan tah emak jeung bapak keur ngasur-ngasur seuneu tadi dapur ngobrol jeung salaki lagamkeun kumaha sok lagam Al-Qur'an cek emak teh kieu bapana rekaman gunah ai gunah teh naon cenah nun disida jawab ku bapak rekaman dapat harinya berarti wa iding kacuga paku sukuna reka duluna kawa iding kacuga paku suku lagamkeun mangga gitu bade wali wae aing lieur ngocoblak we teu diturutan teu naon cenah kitu ustad urang ngobrol rek balanja lagam Al-Qur'an ngobrol jeung salaki lagam Al-Qur'an ngasuh budak lagam Al-Qur'an teu jadi masalah itung-itung urang diajar ngalagu Al-Qur'an karena itu kalimatnya bukan Al-Qur'an kalau kalimatnya Al-Qur'an mohon maaf laguna teu meunang asal-asalan betul teu betang Pak Ulis jeung Pak Kadus keur ngaruseuk sok nguseup boleh harah jalan geuna keur kieu heueuh ya laku Pak Ulis jeung Pak Kadus keur ngaruseuk datang waktu adan cek Pak Ulis teh Pak Kadus eta Kadus Blok Senen mada santri coba adan eta Pak Kadus Blok Senen adan di masjid ngan poho beurangna tos karaokean di balai desa eta oi adan laguna asa beda oi hayya 'alas shalah eta hayya 'alal falah ngeunaheun ngantong sakali-kali ulah sakantenan cenah Pak Kadus jeung imaman maghrib dah ai Pak Kadus dititah ku Paulis pan semangat tuh eta maca takbir panjang Allah Akbar panjang amat ya kan maca Fatihah beda deui we laguna iya kana wudu iya kana nasta'in cek aing manuk dadari suratna teh nu kieu ara'aita ladzi yukadibu bidin padahalikan ladzi yadu'ul yatim ngeunaheun ngantu hidang karena itu kalimatnya Al-Qur'an so teh budak santri Pak Kiai tah di madrasah cacarakan ngaji yakulu imriti alfiah lagamna salah-salah terjadi masalah santri mah betul tengah peuting ge santri mah sok gorowokan bil jarri wa tanwini wan nidawal wa musnadin lil ismi tamyijun hasal bitapa al tawaat wa yab ali wa nuni bila nabi lun yan jali nyaho teh ibu-ibu lagu naon eta nyaho teh sungguh mati aku jadi kasihan nyaho kabeh lagu saha eta lagu saha lagu Bang Haji Oma resep baca ka Oma bapak resep ka Oma demi Allah aing ge ustad resep ka Oma naon sababna Oma mah lamun kaluar ti imah teh nanaon teh jadi lagu ulin ka karang aya mobil dump truck tak keur muat gosik muat pasir teu hanjat na tanjakan kapanggih ku Oma cek Oma rem tangan sekuat tenaga tetapi jangan lupa rem tangan harus pula disertai doa maka eta lagu Oma tahun 70 judulnya rem tangan
kumaha aing. Dia mah protes wae, emang selalu dionang. Oma macanya he, ulin ka kebon, aya budak pamuda keur maling cau, kapangi koma cek koma, jangan ditebang. Jangan ditebang. Karena itu pisang orang. Oh kayak Pak Kiai jeung Pauris tak keur mamanggul mayit di bawah ka makam. Oh lo, kapangi koma, gali loba. Cek ulis teh atuh, ho kuaing digali, nya kuaing dipalingkeun. Ngan untung eta oma beuleuh nya Paulis nyalonkeun jadi presiden, untung teu meunang. Lamun menang bahaya lagu deba ngagaleong. Marhaba. Setelah itu tuh, orok pingsan siapa? Bahkan omamanya lagu nade sok aya kasunggang singgungna.